Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng sim kuring. Mang aduy mohon urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu judulna Si Utai. Kumaha kabarna kaum dangu sadayana di dinten ieu? Mudah-mudahan kaum dangu sadayana dipasihan kesehatan jasmani sareng rohanina ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Kaum dangu sadayana, kumaha nu aya kabarna di Tasikmalaya, Garut, Bandung, Sukabumi, Sumedang, Cianjur, ku mereka kaum dangu sadayana nu aya di Indonesia pecinta dongeng Mang Aduy ieu. Atuh kanggo anu keur mirairan rizki di luar negeri ka Arab Saudi, Dubai, Singapura, Hong Kong, Malaysia, kum atuh ka kaum dangu sadayana nu aya di luar negeri anu keur milarian rizki. Mudah-mudahan cita dan cita-citana dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Mangga atuh kaum dangu sadayana supados teu nganyang kolong kana waktos urang kupingkeun wae kumaha jojor carios Si Utai ieu. Carios Si Utai dina seri nu ka-11 kamari teh dugi ka Si Utai keur dihadangku si Bonim siana si Pupung. Mangga kasadayana sok yuk. Saha etanya perasaan kuring mah teu musuh di dieu teh. Nah, manehna teh niat erek milakakeun kuring geuningan. Kitu kerentesanna hate Si Utai teh atuh teu kungsi lah Si Utai teh cik we balik nu maksudna rek balik ka imahna Mang Iding. Ari si Bonim si Pupung siana kaum dangu sadayana manehna teh lumpat saenggeus teu sanggup yang harepan Si Utai. Manehna teh lompatna ti luanana menipat pet protet atuh saking kusieun. Saenggeus jauh di tempat Si Utai eta nu tiluan teh reureuh heula diukna teh bari pagunem catur heula. Wah, geningan si Babal teh hebatnya euy. Urang gen ieu teh kakara teu apal. Wah, lamun kitu mah urang kudu bejakeun ka bapak urang si eta teh. Ameh ditindak ku bapak urang lah. Sok lah tah bejakeun ka bapak maneh. Bejakeun we kumaha we kitu. Ameh bapak maneh panaseun. Wah, tenang lah kitu make ku urang lah dieukeun. Kitu kaum dangu sadayana obrolan anu tiluan teh atuh teu kungsi heula. Si Bonim teh langsung balik nu maksudna arek ngahasut bapana. Sagatu urang tunda heula carita si Bonim, siana jeung si Pupung nu erek ngahasut ka bapana si Bonim. Insyaallah kapayun kasampeur deui. Ayeuna urang nyaritakeun di imahna Juragan Fuad. Saenggeusna jam 9 peuting teh eta Juragan Fuad cik ambu rum teh ngobrol tapi di kamarna. Tadi nama erek ngobrolna teh di tengah imah, tapi Juragan Fuad hayang ngobrolna cenah di kamarna. Nyai kieu akang teh bingung euy. Da cenah eta jungjunan urang teh menta wadal. Atuh apa tinggal bere we saha we atuh gampang ieu jang nu kitu mah. Lain kitu ieu mah beda deui. Da ieu mah teu bisa ku batur. Kumaha atuh bapana maksudna? Kami mah teu ngarti eta teh. Kieu cenah cek jungjunan urang teh Raja Marunggul
kudu ngorbankeun minggu hareup teh ku anak urang. Haru kami mah teu setuju. Ari kitu mah atuh kunaon urang boga harta loba dunya gen namun anak teu boga mah kami mah teu setuju. Dengekeun heula tuh. Lanjut setuju wae. Yeuh lamun urang teu eta permintaan Raja Marunggul nya otomatis antara urang anu bakalan jadi korban. Atuh apa anak mahal lamun kitunya. Kami mah jadi bingung gitu. Ada kami mah ala kumaha gen embung lah ai kudu kalengitan si Nyai mah. Uring gen embung atuh kalengitan si Nyai mah, tapi kumaha ieu? Sok atuh ieukeun pikiran. Maneh milu mikiran atuh. Pamilieur dari tadi teh mikir ka dinya wae da kami gen hoream loba harta loba dunya tapi si Nyai kudu jadi korban mah. Tah kami gen kitu mikirna teh. Ke. Atuh kumaha lamun ayeuna minta bantuan kasih ka eta pancon. Cincon bisa naon atuh. Yang harupan kitu mah. Sugan we atuh manehna bisa bapana. Maneh masuk mikir ka mana wae atuh cincon bisa naon atuh. Hari si bapa cenah cincon mah bisaan eta teh kanu kalituna teh. Atuh terserah maneh ari kitu mah. Ji gue kumaneh tanyakeun kumaha carana kitu. Tapi mun bebeja mah kumaha tuh rahasia urang bisa kabongkar. Nya apana? Kami jadi bingung ari kieu mah. Kuringan bingung makana kuring ngomongkeun ka maneh. Kitu kaum dangu sadayana obrolan Juragan Puat jeung pamajikanana nyaeta Juragan Rum. Singkat cerita kaum dangu sadayana peuting teh geus kaganti ku berang deui. Atuh Juragan Puat sareng ibuna Juragan Rum teh sasapeuting teu sare kusabab manehna mikirkeun masalah nu keur peuting diomongkeun. Manehna teh langsung wae keluar ti kamarna. Pas Juragan Rum ka dapur manehna teh kaget si Dodo anu balik ka lemurna teh datang deui. Dodo, iraha maneh ka dieu euy? Kitu ceuk Juragan Rum teh. Tadi Juragan subuh. Da di ditu ini teh peuting we da malah naon ieu. Kerame di ditu teh nyaritakeun si Utai di lemur urang mah. Emang aya naon kitu Dodo? Rame ngayekeun si Utai. Mame pisan Juragan di lemur wing mah ayeuna teh kenyatakeun si Utai cenah anu keur kagak sakti disebutna teh. Emang kunaon kitu? Si Utai teh Dodo. Kitu pananyana Juragan Rum ka si Dodo teh. Atuh belek we. Si Dodo teh nyaritakeun kajadianna di lemur manehna. Neta kaum dangu sadayana Pi Ibah jeung Nisari teh katut keanan teh nyaeta salembur jeung si Dodo. Atuh anu kajadian ka Bi Ibah sareng Nisari teh dicaritakeun ku si Dodo. Sampai nu di kurangan. Sanggeus si Dodo cerita mainna teh mungkas caritana teh. Kitu Juragan caritana teh. Wah, atuh si Utai teh kamari ti dieu Dodo jeung Mang Iding manehna teh. Da caritana gen nu nyaritakeun teh jeung Mang Iding cenah. Tadina mah urang mikir saha
orang mana gitu. Tapi pas orang ningali, wah geningan Mang Iding, tapi orang tua kita kasih utai mah tua cuman asa kumaha teh asa pernah ningali tapi orang teu nya kasih utai teh tadi nama juragan atuh hari kitu mah geuningan si utai teh mani hebat gitunya. Juragan urang ende nyaho kitu atuh pagununganna obrolan Juragan Rum jeung si Dodo. Tuh tekung siri lah pas maranehna keur ngobrol keur itu teh terojol we atuh Juragan Puat. Kena naon yuk mani asa kurame kieu ngobrol teh geuningan. Apana ieu teh keur nyaritakeun si Utai cenah tilmur si Dodo masih Utai teh kerja di sabiwir hiji. Wah emang aya naon gitu si Utai? Iya bapana atuh tekung sila Juragan Rum teh nyaritakeun kejadian anu dicaritakeun si Dodo ka manehna tadi teh. Hari Juragan Puat kan kur ngabandungan bari ngut-ngutan. Tah gitu apana cerita si Utai cek si Dodo teh. Wah maknya si Utai bisa gitu. Bener juragan. Wah di nomor kuring mah main teh geus ka wiwir hiji we pokona mah. Atuh ngadenge kitu Juragan Puat teh ngajakan ka Juragan Rum. Nit nu maksudna rek ngobrol di kamar. Saenggeus nyampena di kamar, Juragan Puat teh langsung ngomong wae ka Juragan Rum teh. Luna, geus we lah. Coba minta tulung tah kasih Utai masalah urang teh kos kumaha. Wah, nya apana? Oke mah, pabeberang. Urang rek kateun si Utai we lah. Da meureun pasti mahna cicingna di rumah Mang Iding meureun nya. Pasti we di rumah Mang Iding, da atuh rumah imah manehna mah mesti cokot ku kami. Tah dasar kesalahan bapana da kitu mah. Mani nyokot-nyokot imahna si Utai. Ulah nyalahkeun kami atuh, da manehkeun tadi lain satujunya. Ulah ngomongkeun kitu. Kewe lah pabeurang. Kuring erek ka imahna Mang Iding nya. Sok atuh. Cing sugan we manehna bisa nulungan masalah urang. Kitu atuh omonganna Juragan Puat jeung Juragan Rum teh. Ari nu dicaritakeunana kaum dangu sadayana nyaeta si Utai maena teh keur ngobrol jeung Mang Iding di imahna. Tai, eta emang penting teh. Wang tuluykeun deui tai omongan nu penting teh. Emang anu nyegat maneh teh saha eta anu tiluan teh? Duka Mang, duka sahanya uring ente nyaho teh saha da kuring mah perasaan teu boga musuh di dieu teh Mang. Nya eta boga musuh mah mungkin atuh nyerang ka maneh. Wah ieu mah tai kudu dipikiran tai. Saha kunaon mahna teh rek niatna da samaneh nya. Muhun Mang, kuring ge nya kumaha ieu teh lah. Jadi asa teu parugu geuningan. Da kuring mah jujur teu boga musuh di dieu teh Mang. Tai kewe lah lamun eta mah wang omongkeun we nya ka Bancon masalah maneh peuting anu nyegat teh. Tapi sakitu gen uyuhan maneh teh nanaon tai. Mang. Lah alhamdulillah urang teu kana naon Mang. Cuman ieu we rada ieu teh pipi ieu ditonjok ku si bedul teh. Da ngabogohan urang keur lempang teh laju wae main nonjok da urang teu curiga manehna teh rek nonjok ka urang. Tai sakitu mah masih kene jamak lah. Untung we maneh teu kumaha-kumaha. Kitu kaum dangu sadayana obrolan si Utai jeung Mang Iding teh.
Pas Mang Iding jeung si Utai ngobrol kitu, ngadadak di luar teh anu gorowokan. Ageroan si Utai. Tai sia. Keluar. Mana geus nyiksa anak kami sia tai. Kitu atuh anu ngagorowok di luar. Agero si Utai teh. Ari Mang Iding si Utai gebeug we manehna teh. Aya nu ngagerowan kitu. Saha tatai menteu sopannya sukeneh manehna geus gegeruan kitu, tapi tai eta mah gegeruan teh lain pihadeun tai. Mang urang sampeurkeun we naon kahayangna, da kuring mah rumasa teu boga dosa. Hayu atuh Mang wong sampeurkeun. Hayu tai wong sampeurkeun lah, naon kahayangna teh suk-isuk keneh geus geritana teh sageunahna wae. Atuh duaan si Utai teh kaluar we ti imahna Mang Iding. Kebeug atuh Mang Iding mah ningali eta lalaki teh da kusabab Mang Iding mah geus nyaho manehna teh saha. Ari eta teh lalaki teh nyaeta bapana si Bonim anu katelah manehna teh jawara di dinya. Nyaeta Ki Aceng. Ginian Kang Ki Aceng aya naon Kang? Kitu patanyana Mang Iding ka Ki Aceng teh. Sia eta si Utai sia ka dieu. Wong semacam-macam sia nyiksa anak kami. Pak, abi mah teu rumasa nyiksa anak bapak. Saha atuh nu disiksa ku kami teh Pak? Sia maneh kam geus nyiksa anak saha sia? Aya gen si Utai penting dikeroyok ku jelema teu puguh-puguh tos balik di masjid. Sia maneh. Yo ka dieu sia. Atuh komdang sadayana pas si Utai geus nyampe kaburuan teh. Syuk we atuh eta Ki Aceng teh nonyokeun peureupna. Atuh si Utai rikat mainna teh ngeloplos we bari ngomong. Mang aya naon Mang? Ngan main nonyok-nonyok kieu. Gandeng sia. Syuk di atuh. Ki Aceng teh nonyokeun leungeut kencana dieplos atuh ngeplos deui da kusabab si Utai teh ngelok. Ari Mang Iding kaum dangu sadayana ku si Utai teh dikiceupan nu maksudna sina ngajauhan. Pas tonjokan kaduana Ki Aceng teh bikin nafsu kusabab tonjokanana 2 kali unukeuna. Atuh maehna teh rikat maehna teh najongkeun suku katuhuna nu maksudna rek dikeunakeun ka beuteungna si Utai. Atuh si Utai keun rikat maehna teh langsung loncat ka sisieun. Teu anta parah deui si Utai teh nonyokeun leungeunna dengan katuhuna ka dadana Ki Aceng. Shoot plos, shoot cuprot. Hampura we Mang, da kuring mah teu niat erek nonyok ka Emang. Da Mang kunaon atuh main nonyok-nonyok wae ka sim kuring teh. Sia ngalawan sia ka aing yang modar sia teh. Kitu ancamanana Ki Aceng ka si Utai. Hari si Utai henteu ngomong deui pas ngadenge kitu teh. Cuman maehna ngagerentesna hatena. Wah, ieu jelema emang bener-bener erek nyilakakeun kuring teh. Sok lah dilayanan nyampe kemana gen kitu cek si Utai teh. Atuh Ki Aceng teh langsung wae nonyokeunana leungeun katuhuna nu maksudna rek ngarah beungeutna si Utai. Plos atuh tonjokan Ki Aceng teh ngeplos deui. Si Utai rikat ngetik kana dadana Ki Aceng deui. Shoot plos ceprot. Iya kaing sia. Wah, geus memang naon atuh isu keneh geus kikieuan. Gandeng sia. Wah,
serepet atuh. Ki Aceng teh ngalugas bedugna serang eta bedugna teh nu katinggalina gurilapan. Maehna teh langsung wae ngancam ka si Utai teh. Ari Mang Iding kaum dangu sadayana pas ningali si Aceng Ki Aceng ngalugas bedugna teh maehna teh rada hari uang ka si Utai teh. Maehna teh langsung we lumpat nu maksudna mah rek imek ka ibana bancon. Shoot we atuh bedugna teh. Bedog Ki Aceng teh disabetkeun kana beugna si Utai. Hari si Utai nalik kitu maehna teh rikat, maehna teh ngelokeun deui. Plos atuh. Bedogna Ki Aceng teh ngeplos ke dara angin. Pas kitu deui Ki Aceng teh rikat deui nebaskeun bedogna nu maksudna rek nibas ka sukuna si Utai. Shoot atuh si Utai teh rikat maehna teh loncatkeun deui. Plos atuh. Sabetan bedogna Ki Aceng teh ngaplos ngadara angin deui. Tapi kaum dangu sadayana waktosna seep. Insyaallah lain waktos urang lajengkeun deui carios si Utai ieu simkuring Mang Aduy. Nyuhunkeun dihapunten bilih dongeng si Utai ieu seueur pisan kakiranganana. Atuh ka kaum dangu sadayana nu teu acan subscribe sok diantos subscribe-na ku Mang Aduy. Ulah hilap kaum dangu sadayana di like jeung di komennya atuh lamun tiasa mah di share we atuhnya. Simkuring Mang Aduy amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.